Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Falamma kana al-ilmu barang ditilik-tilik ditaliti tentang kemuliaan di alam dunia nu bakal nembus ke akhirat, ternyata ilmu. Cerita karamean dunia nu mantap di Jakarta aya hotel menjulang tinggi, ilmu teh. Nu mantap aya jalan di tingkat, ilmu teh. Nu mantap ieu di pinggir-pinggir pantai dibangun gara-gara ilmu. Nu mantap jalan raya sakitu hararebatna ti hebat datang ka teu hebat ilmu. Nu mantap kuari Profesor Ambalaya ge di Indonesia, Doktor Ambalaya. Datang ka kuari di urang loba jasa nu pinter, tina pangaruh pinter. Terjadilah keramaian dunia, diskusi di mana-mana, ceramah di mana-mana, kendaraan Ambalaya, baheula mah kendaraan dengan sakadar motor, sepeda. Tadi namanya sepeda haju ningkat karena motor tetap make gogoes. Aya bensinan, atunya nate aman bensinan digoes. Belah dia nariuh amat caknya lah maning motor beneran. Belah dia aya sekupi dibabagikan ku gubernur ke Haji Puloli ke Habib Rojak. Aya nu izin jasa diumrahkeun kiai diumrahkeun izin cokot duitna bae. Pajar teu naon meureun. Umrah mah izin ka beja cenah lamanya kiai diumrahkeun. Tarima mah tarima cokot duitna. Aya ku ari jelema ge. Di mana? Di tukang. Saha lah rahasia eta mah. Rame dunia teh kan, rame dunia rame. Lamun eueuh jelema bajidor mah rame. Nu ngaramekeun dunia teh jelema bajidor. Ngadoana ge segala ping-ping mulus. Oh, macem-macem. Eta teh ngaramekeun dunia nu kos kitu. Tamangan sakadar pelengkap. Tapi ternyata horenganan tina karamean-karamean eta teh supaya dikaji. Pengkajian anu nomor hiji mah supaya nyaho ka Allah. Horeng jelema boga ilmu jangan ngaramekeun dunia teh ilmu namati Allah. Horenganan jelema jangan ramekeun dunia ngabangun ieu ngabangun itu ilmu namati Allah. Horenganan ieu jadi lurah, jadi RT, jadi bupati kabeh, gubernur kabeh ilmu namati Allah. Horenganan ilmu nu mahal nama ilmu nu paranti nganyahokeun Allah. Nu jadi sirrun min asrarillah. Maka cek Tuhan barang ditilik ternyata al-ilmu asrafa manqobatin. Barang ilmu teh jadi pangmulyana kurnia. Wah, sangat bernilai. Mantap bahasa naga manqobah, kesempurnaan ilmu ma'rifat disebut manqobah. Habib Abdurrahman ayam manqobahan, Habib Ali ayam manqobahan, Syekh Abu Hasan Asy'ari ayam manqobahan. Tapi coba mantan bupati urang jin manqobah. Disensarikeun. Misalna, wa hadhihi risalatun fi bayani manqobati Presiden Soeharto. Seserian kabeh ge jelema. Ieu risalah ngaritakeun manqobah Presiden Soeharto. Wah, ujelas kiai-kiai salah nujukeun manqobah mah kamuliaan ahli marifat ngaranna manqobah. Jadi orang lamun dijieunkeun buku hadhihi risalatun ieu kitab leutik dibayani manqobati Presiden Soeharto buat mertelakeun kemuliaan-kemuliaan Presiden Soeharto.
fi awali kitu darjati presiden ilal mut. Timimiti jadi presiden datang ke modar. Diceritakan malaku kita paling memilih Habib Rozak, Pudoli, anu sok diberean bae gitu tah. Paling diborong ku Haji Pendi, dibabagikan gaji Firdaus katanya. Bangsa jeung bangsana bae gitu. Masya Allah karim. Iya ilmu ternyata asrafa manqabatin. Wa ajalla martabatin pangagung-agung pangkat ilmu. Jelema teu boga ilmu mah di muludan paling ge dihareup. Dibere aqua seneb beuteung. Nya peuting mulaina datangna aya peuting ka 3 panggung Pak. Mulaina jam 12 dibere aqua seneb. Balik muludan lain menang karomah jeung mujizat jadi betung. Ieu gara-gara aqua ieu. Sebab naon bodoh. Jai nu pinter nama pan barang datang kadinya susu, kopi, nyanak panas menta es, ngerokokna lisong, kiai rokok lisong, pohara jasa, sebab naon aya ilmuan, aja pakai takabur kunyana ilmuna, beres. Pokoknya mah ilmu mah ajalla martabatin, lamun urang dek jualan mulia anggeus. Eta dina ngaji amin, ngaji jurumiyah, ngaji alfiyah, luar maklun, balik ka imah, jadi kiai. Wah be jelema ngiaikeun, yai, jol, bae bupati, ojol. Cak bupati kamulyaanna ku aing nek dimanfaatkeun supaya naik ka panggung. Hidup ismet supaya kitu. Aya ku ari jalemana. Supaya hidup teh dijual mulia teh. Jangan sekadar jadi bupati, jangan sekadar jadi gubernur. Nah, eta jelema nu sanggup ngajual kamuliaan demi dunia, delekeun di akhiratna. Delekeun di akhiratna. Tapi lamun kieu mah, negara kan lamun do pamimpinna hese. Geus aing mah henteu maksud dibere, aing mah demi bangsa, demi umat, demi negara. Emang peduli ka jeung kumaha ge lamun bupatihan keneh saha ngatur. Lamun gubernur geus anu ngatur. Tanpa dibere aing mah siap peduli eta mah masalah kos kitu mah kudu tah kos kitu mah nu bahaya ge jual moya sia ada tah setik mah engke tampil lagi beda nu ieu mah lillahi taala jang kemulusan bangsa jeung negara nu ieu mah lain deui asal dibere hidup asal teu dibere hidup mau kemana Betty. Suarana beda suara. Tapi lamun beneran demi bangsa jeung negara. Urusan bener jeung teu bener teh urusan nyana. Aing mah pokona perlu pamimpin bae geus. Lain deui suarana ge. Hidup. Dibere hidup. Dibere loba. Hidup. Dibere letik. Hidup. Kos Habibnya nama ka ditu bae ka pendopo nya nama biasa. Sebabnya nama peduli. Maksudnya minta jatah. Aduh. Ya Allah, iya saya mempertahankan mulia. Sementara kemuliaan eta makan ti Allah, numantak Allah ngamulyakeun kana aya titipan Allah. Aya naon? Aya ilmu Allahan. Al-Qur'an aya di otaknya na hadis, aya di otaknya na fikih, aya di otaknya na tauhid, aya di otaknya na nang Allah dimuliakeunlah ku Allah sebab Allah nitipkeun mulia ka dia dijual kemuliaanna pakai kampanye delekeun moal aya nu ngaji hiji-hiji acan aya cenah kiai sabaraha 10 ngan tihang masjid 8 jadi 10 dalam tihang masjid jadi 2 berarti masjid 10 aja tihang masjid. Wabah faratin paling mahal na harta simpenan. Deui harta nu paling mahal simpenana. Di mana bae ilmu mah bisa dikembangkeun, di mana bae ilmu mah bisa diboro, di mana bae ilmu mah bisa diteangan. Cicing ahli Allah, ahli marifat di gunung, jelema bakal ka gunung. Cicing di leuweung, jelema bakal ka leuweung. Cicing di kota, jelema bakal bring-bringan. Sebab lawan aya rahasia Allahan anu hese di jagjelagna titipan Allah. Sing hati eta teh ulah dijual pakai dengan dunia. Yalah abha
baqarati wa anfa majaratin panglowi manfaat banda dagang. Artina seakan-akan ilmu nu aya di jero hate, ilmu Allah, ilmu ma'rifat nu aya di jero hate, ieu teh mangpaatna pohara jasa lir teu beda jeung barang dagangan jelema kobe